Dik. Kasih dia. Betah bang. Bos, lumayan anak buah. Alhamdulillah. Halus teh gawe na. Kepake wae gawe nama lumayan gitu. Sia teh da naon deui atuh anjing daripada di imah Lundang Gadung sia mending kana cicing gawe di dieu. Ayo wadoyo pasti mana wa? Buat tas di dinya tah peda sakalian we. Tas di dulu dinya teh Ciamis lah cing geureun heula pasti oding. Kinarian obos aya di dia. Nah, we dakter nyawa sewe di rumah. Jadi ka dieu we. Oh, nya. Kenapa? Ayo nelpon. Sok. Ading, pangmesekan kita wadoyo tah. Siap bos. Lain sia betah di dieu. Alhamdulillah bang, betah mah betah. Dan di dieu mah nu mabukna parah bang. Parah kumaha ket? Kan hese menta we japrem ka dieu. Menta kadu. Heeh. Berdageun ku sia kana beungeutna ka. Mun wani pan aing teu wani bang. Buru ya ek mesek mana yeu? Heueuh nu gede pan dia ditita ku si obosna ge ari sia atuh mun hitungan pisan babel. Atuh lah gede-gede teuing ke aing rugi. Nah rugi nu sia kitu pan si obos bieu ka aing geus nita. Atuh ke meureun teu babejah heula. Ke nitana mesek nu leutik, mukana nu gede. Ke gaji aing atuh dipotong. Ah siap tidak digawe ge meuli korun pisan. Kehen. Geus nu ieu cak aing ieu. Itu atuh Anu bawa gede tuh. bawa pesona tuh di ditu. Mau paha yang gede. Uang pajak. Aduh. Iya, naon